Matek kunaon sih? Temenang aya nu asup ka kamar matek. Hah? Kunaon? Jadi pacak. Lain jadi pajak, sarena jeung beurit mate. Dipacak ya punanya. Dipacak. Molor oge dipacak. Lain, mate. Dipacak. Pantesan ka kamarna teh sok mawaan manuk ya. Wah, ya dikumakeun sok. Dipacak. Teu kengeng kitu wa atek ah. Tinggalin pun ah. Pamali. Kan ada ke jalur bikang cabak pujuna jadi ke boy eta. Ada ya si ada teh ke. Saya jadi ngolok teh. Jalur bikang. Tah ieu pun aja jalur. Wajikan bikang. Pantesan ya. Matek. Jalur. Dengekeun goblok. Lain. Dengekeun. Dengekeun dari sia. Pantesan mah atek teh sok mawaan manuk geus sabaraha hiji pas keluar paeh manuk. Kan dipacak aya. Wah, parah dia mah. Dipacak. Pelecehan. Lu aing dibayar. Aduh. Lain lamun peraa nya mondok teh mah teh palawur atuh. Ya, kan dipacak aya. Lain keluar teh. Aduh, eta dipacak eta hayam. Hiji, dua, tiga, mana pun asya pun. Geuna.